Cerita Inung Hayam. Anak king, alus nama maraneh mah. Kalakuan teh ulah siga bapak maneh. Kabogohna loba. Aya aturan emak keur ngenog wae bapak maneh mah. Wani-wani nyeleweng. Komo basa emak keur nyileunglem. Cucos we keur itu ka dieu. Ah, boa emak oge sok salingkuh. Iya atuh eta mah teu kahaja. Pak, aya nu cilaka tuh di pengkolan, motor tabrakan, parah teh Pak. Wah, sahak itu ang. Ih, tulungan heula tuh Pak, karunya motor oge meni pejet parah. Rajet kumaha ieu teh? Ih, ari bapak sok ngacar tara. Nyosok atuh kehead. Tah, pejetna teh persis kitu Pak siga nu dina kaca lamun bapak ngeunteun gerak. Barudak, ayeuna pelajaran ngagambar. Asik, ngagambarna bebas teh Bu. Bebas. Sok, ngagambaran nu alusnya. Ibu rek ka kantor heula. Awas, tong raributnya. Beberapa menit kemudian. Atos acan ngagambarna. Sok, karumpulkeun. Atos Bu. Aang, nah maneh teu ngumpulkeun? Teu tiasa dikumpulkeun Bu Aang mah. Emang maneh ngagambar naon Aang? Ngagambar gunung Bu. Nya mana atuh gambarna? Kumpulkeun ka dieu. Tuh Bu na tembok. Hah? Nah hari maneh malah ngagambarna tembok. Pan tadi saur ibu bebas ngagambarna. Maksud bebas teh lain kitu Aang. Dina beungeut maneh atuh ngagambarna. Bade ka mana, A? Ngangge kacamata meni gaya ciga vokalis band wae. Atuh, pan bade latihan ieu teh nu. Latihan naon? Itu latihan band di lampu merah. Nah, sanes di studio latihan mah. Ah, di studio mah kedah mayar. Teu kekengingan artos atuh. Har, latihan naon nu dibayar ari AA? Ada deh, pokoknya mah sesuatu lah. Ari AA grup apa solo karir? Solo karir nu. Janten vokalis, gitaris atau napi pionis? Janten pengemis, bari niup sulingis. Peuyeum, mangga peuyeum, ada ramis, mangga peuyeum. Bang, sini bang. Oh, mangga. Beli tapenya bang, 1 kilo. Punten A, ieu mah sanes tempe, tapi peuyeum. Iya, kan tape teh bahasa Indonesia tina peuyeum. Ah, sanes atuh A. Peuyeum, tempe. Da bahanna oge beda. Tempe mah tina kacang, ari peuyeum mah tina sampe A. Dasar gila. Teu gila, da peuyeumna oge ieu mah ditutupan teu. Lain gila, tapi gelo. Dasar on. Kumaha nya? Di kamar kuring mah meni loba leungitna. Sakitu disemprot jeung dipuput ku obat anti reungit oge. Anger we loba. Oh, cobian gerakang simpenan keusik walungan tah di kamarna. Ih, geuning enteng. Nah, bener bakal eueuh eta reungitna. Hehe, piraku atuh kuring bohong. Kudu sakumaha eta keusikna. Sapinuhna kamar we geura tah sok dijamin lah. Iya, mana urang teh geus karolot. Apa rek minta di hampura bisi aya kasalahan ka mah. Ih, apana sarua emak oge. Urang silih hampura we atuh. Da umur mah saha nu nyaho geuning. Syukur atuh. Ari mah rek ngampura ka apa mah. Sabab apa teh pernah salingkuh ka mah. Kutan? Jeung saha apana? Eta jeung si Edah tukang lotek teh. Terus jeung si Emeh anak Namang Sarkawi. Malah jeung si Ici oge nu di Lebak pernah ngalaman. Nya syukur we atuh ari apa geus ngaku mah. Bari jeung ngarasa kaduhung teu naon apa dihampura ku emak. Tapi mah oge nya kitu we sarua geus pernah salingkuh. Ari mah jeung saha kitu? Eta nya ari mah masuk poho deui. Ngan emak mah lamun geus salingkuh teh sok neuneun kacang hejo hiji dina toples. Toples anu di dapur mah. Nya apa anu dina toples mah eta teh sesana. Pan kamari anu sakeler mah geus beak dibubur. Neng,
Neng, enggak atuh paruman lampuna. Muhun Kang Oha. Enggak atuh ka dieu urang dina kasur gara ieu. Mangga atuh Aa. Neng, na jero simbut we nya. Ih, telangkung aawe nung mah. Tuh, Neng, tinggal gaduh naon ye. Urang bukanya. Enggak lah tua Aa. Neng tos teu sabar ye. Tuh, saenya Neng. Biasa hurung dinu paek oge sepatu akang mah. Saenya. Cik men, ari didinya bisa tuh ngebedakeun antara sepatu kulit asli jeung anu imitasi. Teu nyaho, cing atuh. Kumaha ngabedakeunna? Atuh babari pisan. Si sepatu teh sinah dicocowe ku reungit. Tah lamun eta sepatu bara rentol, berarti eta sepatu kulit asli. Dasar kelo. Ayeuna mah Mar, beuki jarang budak sakola nu tuluy kuliah teh. Komo nu kuliah datang ka jadi sarjana mah. Sigana mah peda ayeuna loba sarjana nganggur am. Salah sorangan sarjana nganggur mah tuh. Salah sorangan kumaha am? Kieu geura, sabab alasan manehna hayang kuliah teh tambah nganggur cenah. Nya puguh atuh barang tamat jadi sarjana teh nganggur deui we, jadi balik deui ka asalna. Sakitu heula barudak pelajaran sejarah kanggo ayeuna. Sok, aya pertarosan henteu tentang sejarah anu bieu ku ibu diterangkeun? Aya Bu. Sok mangga Aang bade naros naon? Kieu Bu, ari sejarah ibu teh randa sanes. Ibu mah duda Aang. Sok sia rek nanya naon deui. Dasar maneh mah. Naon deui Kokom? Ujug-ujug sewot teh maneh mah datang-datang teh. Heeh, maneh mah geus mah sangkara, boga duit deui. Parah maneh mah sarang. Bae we, daripada maneh Kokom percuma loba duit oge ari beunghar mah. Nya mending kene urang atuh, paduli teh sangsara oge. Nu penting mah teh boga duit we, hoya. Ned, di Indonesia mah resep pisan kanu ringkas-ringkas bahasa teh. Contohnya kantor departemen, diringkasnya jadi kandep. Terus kantor wilayah, diringkasnya jadi kanwil. Kantor cabang, diringkas jadi kancab. Tah Ned, lamun kantor jutawan, diringkas jadi naon cing? Kan. Aja orang maneh mah.